jadi guru senam. Heeh Kak, kudu bisa ngabuktikeun, urang mah sok ngadukung we. Yo, ngalatih senam teh emang babari, da bangga tingali di TV, batur ge rialan bujurna. Perkara teh eureunnan ngeuman duit Bang Emok teh gerak barudak. Jangan doain bari ngalamun. Mirasa makan teh tah jeung sambal jeung jengkol teh alhamdulillah. Cairnya We, cilok atuh deh. mah. Datang teh meuni nikmatnya sana. Tapi pernah liwat wae moal poe atuh mungkin badag wae kumaha. Keun Ujung bae, mah gedean. aya gerak, Gerakkeun kuduna mah digerak. Urang senam itu yuk kos batur geuningan sok di alun-alun batur mah senam. Urang Ini ayakeun. Geus lah, urang we jadi guru senamna. Bisa tuh. Ih gagabah ting. Tong gitu. Urang buktikeun tungguan 3 bulan urang jadi Ari guru senam mah kudu lincah. Kudu Nah, bener. Ulah atuh. itu. Teh dibuktikan ku urang lah jadi palinter sarehat moal baradag awak lagi Sok buktikeun lah, iraha tuh. iraha. Tungguan 3 bulan. Urang bisa jadi 3 bulan. Lakin awak pun mungkin mebel. Ya kedala lahar, awas ya tengah jakan ka uing, pek tingalikeun di dardak. Abo heueuh we teh ngarengan teh kedala laharnya mah teh ngajak-ngajak ka uing. Ewa naon geuleuh naon ka uing, pada uing boga Bang Emok. Padahal Tadi di SMS ku naon tadi di SMS akan teu boga baterai, HP-na ge lobet. Saingan teh. Kunaon lain ngetok ka imah. Di agehan eta sambal tanu bakene. Ieu keur saha ayeuna? Keur ijot mempek tah jeung wadahna awas Ah, saekeun. tinggal kerakna tah aya. Abah da teu dahar sorangan mah. Ah, ngistong luak dieu. Ieu ke heula meh dahar teh. Coba tulungan isukan injem duit. Coba tulungan isukan injem duit. Nggak punya duit, nggak punya duit, nggak punya duit. Kebiasaan sih ijot mah. Heuh, Oke, ya ijot. Bang Ya, Emok isukan. amun geus jadi pelatih senam tah nya engke boga gaji di Iraha BR. ngalatih senam. 3 bulan deh Geus 2 keluar. kali lipat rek kumaha. 3 bulan deh bisa jadi guru Atuh senam. 3 bulan mah jadi 3 meureun beuteng. Sabar we tunggu urang rek ngagober rek latihan di imah jadi pelatih senam kayaknya jadi awakna langsing alus tah jika paragawati teh geuningan. Yo, ngalatih senam teh emang babari, da bangga tingali di TV, batur ge rialan bujurna. Jabang urang kudu meureun ngamodal sapatu, bajuna kudu sarua jeung batur. Emang babari kitu ngalatih senam. Ulah sok padu ngab aing ngomong teh. Senam teh da mahal, kudu biaya duit teh mending keur maer Bang Emok cair deui. Nah, didengekeun teh ngomongkeun teh Bang Emok, we batur ngobrolkeun senam teh nyara rambung teh. Heeh mah emang gulung teh Bang Emok wae cih. Geus loba carita itu ieu rek senam mah senam dari lakene 3 bulan deui. Bang Emok mah teh rek cair sok inyeman heula duit keur isukan. Wing teu boga duit pisan keur isukan setol kumaha atuh tulungan Gusti. Kudu ka mana neangan duit isukan. Tulungan heula, make kuing aku dulur di dinya. Apa urang teh babaturan kieu tuh dari haeureun geus sakieu numpukna bawaan balik kuing meureun ieu teh. Ya geus atuh ayeuna mah bawa kabeh pek ka ditu ka imah bawa balik jual tah keur maer Bang Emok pek tah heuh. Tah ranginan da tawareun kene jual ka ditu. Cik bawa balik ka ditu. Geus ayeuna mah beuteung heula pikiran mah tong Bang Emok wae. Para rusingnya si Ici. Yeuh, lain dijual atuh yeuh teh keur si beuteung uing jeung anak uing meureun. Dijual mah we ke sanek meuli kejo sakieu eta urut samel geus codek kitu. Cik atuh cing karunya ka dulur teh. Kira-kira ngaku dulur mah injeman heula duit keur isukan. Meureun geus lunas Bang Emok mah uing milu senam. Beuteung moal jadi 3 meureun. Kemah? Salam. Biasa wa ieu geus ngahariwat warung teuing. Garane, kade itu ka.
gandeng nama eta wa datang-datang jeung ke Bang Emok cenah wa. Tah bisa rek murah atuh sok aya keneh. Kok geus araremok we Oh, tulungan geura atuh wa, tulungan isukan kumaha atuh we kita boga konsetor Bang Emok. Sugan wa boga duit rada tiis gitu diselang heula kege cair mah digantian eta wa. pembari selang nanya pasti tiis aya di selang mah. Heeh, tulungan ulah teu atuh Percaya. laporan. Da geuning nganginjem kanu kaharieu mah nguruskeun senam we jeung senam bari jeung senam teh 3 bulan deui iraha lila keneh. Tulungan atuh wa. Duit di mana? Percaya we ka uwa mah. Nya insyaallah isukan isuk-isukan imahnya. Alhamdulillahirobbil tah dengekeun. Rajon teh boga babaturan Sabaraha nya rumah. butuhna sabaraha. 120 wa. Isukan subuh-subuh geus subuh ka imahnya. Aluh, mau bisa sare budak aya nu nulungan. Pe, rek sararena mah dari lakene. Era tak apanya. Wah, hatur nuhun nya sate acana punten. Ai uing mah da sok ngaripu wae kolot, tapi ai kolot mah da teu bongkor-bongkor teuing duit teh. Petak ya Allah, mani alhamdulillahirabbil alamin Gusti. Isukan teh kabayar meureun moal ngerakeun moal tanggung renteng ku batur. Geus lunas hutang mah ulah moal nganyuk deui insyaallah rek latihan senam jiga batur. Hayang ieu ge miluan senam teh. Da meureun ieu beuteung geus jiga kieu, meureun Gusti. Hatur nuhun pisan ya Allah. Nu kararit teh eureunnan nginjeman duit Bang Emok teh geura barudak. Eureun keseret ayeuna urang hayang unjam injem. Tarawa ieu mah tara nginjeuman Bang Emok alieur-lieur barina oge. Nya geus atuh mah rek balik kana nya. Sepenting tunduk teh. Ya matur nuhun wa nya. Urang gandengna. Ke disamper isuk-isuk wa ade atuh wa. Hati-hati ya nuhun. Waalaikumsalam. Yang geus urang ge rek balik da ayeuna mah geus aya nu mere nginjem. Kan kieu nya catetan tah. Lamun 3 bulan jang anak teh bisa jadi guru senam geus. Cek uing ge geus. Sok ayeuna kuing dijangkaan jangka 3 bulan kudu bukti tah jadi guru senam. Ngara beuteung uing lempet. Lamun beuteung uing teu lempet berarti dirinya teu bisa jadi guru senam. Geus, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Si Ici mah kitu nya, teu dibere nginjem duit teh kalau ngacapruk. Ada emang geus ieu adatna kitu jelema eta mah. Nya aneh eta mah. Kan bae harap dimaklum we. Heeh nya. Kudu dimaklum urang-urang mah. Tah, mantap kudu dibuktikeun Kak ka si Ici. Urang kudu bisa jadi guru senam. Heeh Kak, kudu bisa ngabuktikeun, urang mah sok ngadukung we. Heueuh lah ku urang dibuktikeun tah ka si Ici. Urang jadi guru senam. Citah mikir. Ayo balik. Tangan wae bari ngalamun. Sampeurkeun ah. Kunaon ngalamun wae? Mana sok ngareuwas Udah teteh ngalamun wae. Ai si Isa jeung si Nunu kamarana di. Idu ka adik tadi ngalangkung teh teteh nuju ngalamun nyalira. Gitu. Udah tos tabu 12 teh nuju Ulah. naon atuh. Oh, bener di. Gini nya. Urang pulang wae teh. Hayu atuh. Ya ya. Terus tabu 12 tuh. Oh, Buka dah. bener nya. Terus Nah, itu. pada hari aduh tinggalan dia. Nepi ka kieu nanya ku hayang-hayangna jadi pelatih senam, nepi ka ditinggalkeun ku batur, nepi ka nyahoan. Untung aya si Adi. Hai dibalik lah.